Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun simkuring Najwa ngawakilan SD Negeri hiji Sumber bade maoskeun puisi anu judulna Corona kenging Azmi Syahputra. Jempe rame nyebarkeun hariwang ka sakabeh jagat raya. Virus datang, urang oge nuju perang karena halimunan anjeun yang hareupan bahaya anu timbul teu disangka-sangka. Nuju kana pikiran ngajalin hate lempang waspada taruh pikeun kahirupan ayeuna asa langkung hartos. Ayeuna anjeun huyung nyumput atawa lumpat dina nami takdir bari usaha henteu acan sampurna eta salah sobat. Ieu kedah disangharepan, bentengna kedah diperkuat, sasarengan urang lawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.